Mitra anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Rusiah Tunjung Sari. Dina poe harita para wargi anu mulia masyarakat atuh harita teh nu salembur jeung basuma aya 5 urang lalaki anu memang tas ngarona menigalecok nyaritakeun kungsi ningali mayang sari salungkar salingkar. Atuh teu matak aneh lamun jadi gujrud teh mah. Samalah anu salembur jeung Julaiha oge inung kukutanana mayang sari. Aya nu nyaritakeun kungsi mangihan mayang sari keur juntang jantang di buruan imah Julaiha. Ngan saurang ge eueuh nu wani nyampeurkeun dumeh aya bejana mayang sari sok rabah wujud matak pikasieuna. Kitu deui kalanjangna ibu Nengsih nu katelah masupi kungsi kadatangan ku makhluk nu matak pikasieuna ngan bisupi teu cacarita kanu jadi dununganana da sok sieun teu percayaeun atawa ngagujrudkeun. Tapi ari dihaja-haja mah pada ngintip eueuh nu mangihan eueuh nu kaunggahan. Kuloba nu cacarita nyaritakeun mangihan mayang sari tur aya nu nyangka yen mayang sari maot marakayangan keur Julaiha asa beuki tagibur hate nu akhirna beja kitu ka emper-emper ka Basuma. Atuh isukna Basuma init bari mawa keris diselapkeun dina sela-sela beubeur katutupan ku baju kampret majah teh parabot pusaka keris-keris luk 7 meunang injeum ti guruna tur eta keris ku Basuma dianggap hiji parabot ampuh. Teu sabaraha lila di jalana Basuma geus anyog ka imah Julaiha kalacat ungah kalawan pupuntenan. Punten euis menang sababaraha kali Basuma pupuntenan bari keketrok kana panto atuh Julaiha nemalan bari nyilirik ti dapur. Mangga letrek Julaiha ngalaan konci panto ana brai digoreng Basuma kapi uwana kalawan toki. Geuning uwa nuhun teuing uwa sumping ka dieu mangalingi uwa dupi wa istri damang berkah dina waktu ieu mah ngan teu bisa ka dieu loba uruseun jeung itu incu anu bungsu ka cidaronelna. Ari eulis kumaha sehat nya kitu teh awe uwa ari lahir mah alhamdulillah tema Julaiha bari nutupkeun panto sabab di luar angin ngagelebung tuluy diuk pahareup-hareup jeung Basuma bari pokna. Meni asa ditombok congcot abi mah uwa. Asa ditombok congcot kumaha euy? Make asa ditombok congcot sagala. Kunaon asa ditombok congcot teh bire eta uwa sumping tema Julaiha katingali menggunggira. Ungu we kamari uwa rek ka dieuna. Ngan boga hancaeun. Eta mopokan galeng. Setengah kotak deui ieu mata semara ieu mangaritkeun heula jukut bareng-bareng we. Wah ka dieu ongkohan uwa inget wae jeung hariwang ka euis mangkaning eueuh nu maturan pisan ongko cek Basuma majah teh inget bae jeung mang hariwang ke nu puguh mah hayang maturan sabab hate leutikna aya harepan ka Julaiha aya pikir kadua leutik cenah para mitra sadaya. Kumaha uwa geuning teu aya wae mayang sari teh batan menakaratan mah kalah menaka piretepeun daun ceuli we ku nguping babeletekan ti piluaran mun teu sirikna ibu rasa lelembur ear sadesa ceuk Julaiha budina alum. Ngadenge babeletekan kumaha euis? Basuma neuteub seukeut. Sumuhun seueur we nu sasauran menakan mayang sari nuju salungkar salingker tengah wengi malikan tos aya nu diunggahan mung janten robih wujud. Nah ari ka dieu teu unggah da upami unggah mah tanapi wengi harita aya nu ngawartosan kiraku ku abdi teu enga dirawu di pangku atuh abdi teh beuki teu puguh emutan we sareng teu raos ku nguping ti salah sawios jalmi ngajarkeun mayang sari maot janten marakayangan. Ingat uwa abdi tulungan kepada sate abdi tenang
sareng upami leres teh mamayang sari mau ulah dijika kitu tina sampurna aya di alam barzah ditampi iman Islamna dihapunten tina sagala wiji dosa perdosaanana kalayan dilungsiran magfirah ku Maha Kawasa jadi kenyaah kamayang sari teh uami asa ka anak kandung atuh pami anjeunna aya kana bikieuna tina enggak sadar ulah kasana kita kaba-kaba kalayan tiasa milih deui bari aya dina kasalametan cek dilai hamun tangan tulung kabasina bari timalina Tugan manusia gebleng we make kumawani ngomong kiki sagala mayang sari disangka marakayana eta awewe lalaki nu nyarita kitu teh euy basuma siganu amak pamaget uana ngios lah pemaju laeha bari ngikip si panon ngalemereh kana pipi lain ku kitu menisangeunana manusia ngomong teh janji pelenung we dalam nyarita hareupeun uama wah geus moal mikir dua kali digebrek ku uama sumpah tuan terus cerek nong we jeung uana lah moal sieun wage Tengena wage aya nu ngaromong kitu teh sarua jeung ngahina ka euis ngahina ka uwa tapi engke mah di mana aya nu ngomong kitu deui bebe jawe ka uwa kaina kieu euis uwa ka dieu teh kahiji inget wae ka euis kaduana uwa meunang panitah tinu jadi guru yen euis kudu dibantu ku uwa nya dibantu tareka sangkan mayang sari bisa kapanggih tur kabawa ka dieu tapi narekahanana kudu diimahna nu kamusibatan nyaeta di dieu saya para bot pusaka pangwaris ti karuhun bawa ku ilaing cenah kitu satungtung ilaing can menang ilham ti karuhun dewek nu katelah eyang walang geni anu nyaeta maguron di tatar gunung bohong ulawa kabali ka imah ilaing ngan kamene ilaing ngalaksanakeun tareka tanya heula indungna nah harek di tedunan syaratna atawa moal lamun di tedunan pasti tareka ilaing hasil sabalikna lamun teu di tedunan moal bisa hasil malah bakal manggi musibah leuwih ti ayeuna keur ka diri indung baku uwa ditanyakeun we sakalian kanu jadi guru naon wae syaratna sepuh cek jadi guru teh dewek moal bisa nerangkeun syarat naon-naonna nu kudu dilaksanakeun ku indung mayang sari engke ge bakal aya ilham ka ilahi tapi cek guru uwa teh euy eta kumaha kira-kirana rek dilaksanakeun ti syaratna cek batu marada panjang lebar timanya bari tuluy pastina panutupna ka dilaeh Insya Allah uwa mengulah menit syarat anu abot atanapi itu aya di dieu aku mace karuhun we tangtung teh aya ilham ti karuhun ngan ilham eta datangna ka uwa cenah kitu uwa di kampung rasa kedap itu gadi teukeun pinggang sareng rok dua pameng tos dikeuman aduh we boga pigaweun mah pigawe da uwa ge moal bali moal bastina para wargi sadaya dilai hangale rek nyusuhan jalan kadapi ari basuma kajeroning dilai hangale gaweuna neuteup teh cirisna teu ngicet-ngicet samalah make ngajerendeng-jereng dagang an masih kene bahe noel teh coba eta birit meninggal giplek kitu keplok cenol teh Niti sebaruahan lir kemang jaksi sajantung pakulitan koneng umyang unyu resa kemaran katangi banguneuh neurkeun waduh ate aing kontan meuni deg-degan kieu cacakan kakara ningali kulit biti komo lamun beh luhur moal henteu suku aing ngaroloncot laeha sing ridho nya bagus kuwa rek dijieun ku janing ati kembang seca sanajan jujuk pernah kapisuan de ten bae nu da bitis jeung bitis mah moal pancak kakti ngalur
namun si lebih macam-macam tidak ngalaksanakan perkawinan aing ka Julaiha. Dah, disampaikan bodoh gue ku aing ngapunukna atau di santongan congok keris sebehingna. Kena eta aing teu disakilir si peuting. Matak naon ti beurang da eueuh salahna. Ngan bedana ari ti peuting mah poek si beurang caang plung-plong atra ka mana-mana. Kacipta we sagala katingali itu geren tersebah suma matak pika sebelen para wargi sadaya. Para mitra pamirsa, harita para mitra teu kungsi setengah jam. Julaiha harita teges datang deui. Bari norojol atuh bari mairan cai kopi sagelas. Wah, punten we ngaburui wah. Oh, uis, pakai mairan cai sagala atuh bari naoge. Aduh, kawas kasemah we. Cai-cai atuh uap piraku dianggurkeun peperihun lalabuhna teu aya. Da puguh teu gaduh nu makayakeun uap. Cek Julaiha bari gek diu. Nah atuh, lain buru-buru boga jodoh euis teh. Piraku rek lelengohan wae saumur-umur onaman mah. Ari kitu mah boga jodoh aya-aya nu makayakeun tur aya nu ngaping urang peuting. Cek Basuma siga nu ngajojoan kana eusi hate Julaiha. Naha manehna aya harepan keneh henteu na boga salaki. Duh katua dina wangkit ieu mah teh acan kabiruyungan gaduh deui salaki. Komo kieu abdi nuju tagibur emutan ku perkawis Mayang Sari. Tema Julaiha Daryana keur nyaritana. Ceuk ua mah gancang boga deui salaki. Ngarah aya nu tanggung jawab, aya nu ngabayuan. Keun bae masing meunangkeun jodoh kanu saluhureun umurna oge. Ulah ningali kana soal kolot atawa ngora keneh. Asal kanu barisnya kana diri euis. Keur naon boga salaki kanu ngora ge. Ari saukur butuh jeung suka kana dirina wungkul mah teu ari-ari sedeng kasebut anu ngora keneh teh ya. Sok daek ye, sok daek gogodana. Ceuk Basuma. Ngahatean majah teh keur naon boga salaki kanu ngora keneh. Dari saukur butuh ku dirina wungkul mah. Ngan teu pok we mending ka ua we cenah da aing hayang cenah kitu. Moal ua bujeng-bujeng kanu tos sepuh sanaos kanu anom keneh oge moal wakagaduh deui salaki. Satungtung Mayang Sari teu acan mulih deui ka dieu. Kumaha lamun Mayang Sari eueuh wae balik-balik. Da moal boga deui salaki kitu. Basuma terusnya sedak tumanya bari teu leupeus tina paneteupna. Moal ua tema Julaiha ponok. Atuh jep Basuma jempe bari hate rada salempang sok sieun harepanana gagal. Julaiha melenguk, Basuma merengut, tapi teu lila Julaiha kakara nyarita deui. Dupi bade kagungan maksad teh iraha wa. Maksud naon teh euis? Mun bade manarekahan Mayang Sari teh ya. Yo, perkara eta nya rek ngamimitian peuting engke. Nu matak ayeuna ua ka dieu oge sabab ceuk nu jadi guru kudu peuting ieu mimitina teh. Nuhun ari bade wengi ieu mah dupi ua istri ngawidian ua kulem di dieu. Atuh puguh we ngidinan mah. Samalah ceuk ua istri teh tong boros sapeuting dua peuting dalah saminggu ge. Teu naon-naon sabab karunya kasih euis cenah kitu. Peperihun cenah emak teu bisa maturan. Tada teuing we cuang cieungna eueuh nu maturan pisan. Nya ge loba tatangga urang ditu ngan siga nu hare-hare hirup teu kawas di urang sami nulungan cenah kitu. Cek Basuma kawas nu heueuh padahal pamajikanna mah teu nyarita kitu teu sing. Nya nuhun we wa istri ngawidian mah ua. Ai dileuteuh lah caina ua kabujeng tiis teuing. Ceuk Julaiha percayaeun we kana omongan Basuma. Lantaran Basuma ahli gede rahul. Ceg kana gelas tuluy nginum cai kopi. Geus rada tiis da kabengbat ku ngobrol. Ari Julaiha ka dapur rek ngahaneutkeun sangu sabab aya Basuma bisi hayang ngedahar. Atuh Basuma sanggeus nginum cai kopi teh
ka tampian mani sabab geus buri. Peutingna kira-kira wanci Isa Basuma geus andekak sila dina samak. Bari nying hareupan cai herang dina rantang jeung hihid. Hari Krisna ditumpangkeun dina bibir rantang. "Euis, boga parupuyan teu?" Basuma nanyakeun parupuyan bari ngareret ka Julaiha. "Aya uang ngangge parupuyan kitu?" "Is atuh pogo we make parupuyan mah. Samala ua geus makala menyana mata mangkaning menyan gade ieu. Di urang mah moal aya menyan kawas kieu." Tah, ceuk Basuma bari nemongkeun menyan ngasaguruntul. Leos Julaiha ka dapur ngawadahan ruha kana parupuyan. Urut coet geus sontak sisina. Cag dituna hareupeun Basuma. Gerejem-gerejem harita Basuma gegerejeman. Teuing naon anu keur digerejemkeun mah. Sigada mah mapatkeun jampena. Nganduka teuing jampena nahaon? Sabab ku Julaiha teu kadenge ukur katingali bibir we gegerejeman. Bibirna utek-utekan siga hileul jarong. Geus teu lila nyah beunta tuluy neulem meuleman menyan. Perepet-perepet menyan disadating poropoting perepet. Kawas nu keur meulem uyah. Atuh para mitra, harita oge cegana keris tuluy disuhun. Geus kitu keris disantongkeun ka hareupeun menyan. Bari panon harita duanana dipeureumkeun. Lila perleungeun Basuma nu dipake nyekel keris teh ngaleper. Beuki lila beuki tarik nepi ka awak Basuma oyang. Barakatak Basuma seuri. Bari panon harita tetep peureum para mitra sadaya. Memang kitu kaayanana Basuma dina keur ngajalankeun tugasna, ngajalankeun rolna, ngajalankeun patekadanana. Siga nu heueuh we atuh maksudna mah sangkan dipercaya ku para mitra sadaya nyaeta inungna Mayangsari. Ngaso heula para wargi anu mulya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa, sakumaha nu kauninga para wargi anu mulya. Harita teu lila perleungeun Basuma ngaleper harita teh. Atuh leungeun nu dipake nyekel keris teh ngaleper beuki lila beuki tarik. Nepi ka awak Basuma oyag-oyagan. Atuh barakatak harita Basuma saseuri bari panon tetep peureum. Geus kitu sanggeus seuri tuluy ngagerem meuni bangun anu handaruan. Aya naon yang diangkir kuni jadi buyut? Nah buyut eyang hayang deui pamajikan? Hayang boga pamajikan, heuh? Geura opok-opok nyarita ka eyang. Hayang naon geura nyarita ka eyang? Ulah di dinding kelir di sinang siloka geura nyarita ka eyang. Geura opok-opok nyarita ka eyang. Cek Basuma para wargi anu mulia. Carita nama cenah Basuma teh katitisan. Atuh Julaiha rek ngajawab teh siga nu asa-asa. Da eta ongkohan aya mangarasa keung jeung asa ting puringkak bulu-punu. Dupi, eyang teh saha teh sareng nu ti mana teh eyang? Bisi hayang nyaho kang ngaran eyang teu dua teu tilu ngaran eyang. Katelah eyang walang geni di Gunung Bohong bawahan Cirahul.
tema nunitis para wargi kana kurungan Basuma keur kitu di luar sada sora lalaki pupun tenang korejat Julaiha nangtung harita tuluy ngajengkang kulutrak ngalaan tulak panto ana berai horeng tatanggana duaan nusa ketra asa urang katelah Uden anu saurang deui Gino geuning jang Uden jeung jang Gino aya naon ujang tanya Julaiha bari ngajanteng dina lawang kumawi dipibarangku emang ngarencangan ece bilih teu aya nu ngarencangan mah teu tiasa ka dieu jalan rada teu raraos cenah ce temal Uden disambung ku Gino nyaritana rada ngirung nuhun ngabdi ge miwalang ngarencangan nyonyo nya nuhun we atuh ujang bade ngarencangan cece mah yap kalalebat atuh kadarieu cek Julaiha harita teh kawas nu atoheunaker rek aya nu maturan teh eukeur mah eukeur ngarasa keung aya nu maturan kalacat harita Udeda jeung Gino arunggah gek dariuk kalawan Uded nyolongkrong ngajak sasalaman ka Basuma nu keur tungkul rantos lami abah cek Basu cek Uded teu nyahoeun Basuma keur katitisan daun sia balagung kunyuk rawun make nyebutkeun abah sagala canyaho ka kaula ilaing kaula lain abah tapi eyang kaula nu katelah eyang walang geni di Gunung Bohong bawahan Cirahul deuleu cek nunitis ka Basuma ambek lumeh disebut abah punten tu panyantena sanes eyang walang keke wadah wala sia make nyebut walang keke ka aing sagala sia hayang disapa ku aing rek nanahaon si laing ka dieu Basuma nyentak ari si Gino ngagik-gik siri ngana rada dipengkep piurang kumaha ngarencangan cijuju eyang teu kudu dibaturan da moal aya naon-naon deuleu sumun mawi bade direncangan oge bilih aya naon-naon pamite naon-naon mah da moal naon-naon abah margi naon-naon teh teh sumuhun akibatna tina naon-naon temal Uded siga nu ngaheureuyan umami ngabdi masna Gino temal Gino teu ditanya teu naon nyebut ngaran sorangan paduli teuing deuleu da kaula ge teh nanyakeun ngaran si laing ai si laing ngaran Domino mah teu naon deuleu nyi nyamios nu naloskeun oge umi onyong uninga masna ngining Gino sanes nomi no anu cek si Gino nyebutkeun deui ngaran atuh para mitra Julaiha ngahuit bari ngantelkeun curug kana bibir kalawan pokna mangga eyang teraskeun sasauranana aya naon eyang di geroan ku buyut teh aya naon pok opok caritakeun cek Basuma bari panon tetep peureum atuh harita Julaiha ditanya ku Basuma nu keur kasurupan teh ngajawab anu mawi eyang diangkir teh bade nyuhunkeun tulung ka eyang Direh abdi teh dina wangki dieu teh nuju menaka sesahan eyang tema Julaiha bari neuteut keur mangi kasusahannya sumuhun eyang kasusahan tina perkara naon buyut teh sok caritakeun ka eyang ku eyang baris dibantu soal kasusahan hidup ku eyang baris ditulungan baris diakalan sangkan eta kasusah bisa ngurangan dah kitu sok caritakeun ka eyang aya kasusah naon abdi teh kaicalan pun anak eyang lamina parantos genep sasi dugi ka ayeuna teu menaka wararatanana pisan nasaha ngaranna budak nu leungit teh cing sok caritakeun sugan jeung sugan eyang bisa narekahanana baris diimpleng ku eyang
baris di kotek taku eyang sugan gancang-gancang kapangi saha ngaranna rek diakurkeun jeung KTP-na cing saha ngaranna wastana mah eta eyang Mayang Sari eyang saha pangdenge teh Ki Jumhadi cek anu nitis ka Basuma atuh si Uded jeung si Gino pating cikikik yang sirikeun kalawan si Uded ngaharebos no yang tuk euy waduh sejauh-jauh tidak Mayang Sari kana Jumhadi mun arki leuwih sakalian itu ya aing kakara euy yang hiup atut lah cek si Uded ditungtungan ku seuring ngahihi sanes Jumhadi eyang nanging Mayang Sari kutu Mayang saruneng sanes kutu Mayang ka saruneng Mayang Sari cek eyang Mayang Sari deket-deket kana putu Mayang jeung Nagasari cenah kitu jadi dicokot ku eyang ngaranna Mayang Sari cobi eyang panguningaan ke nahapun anak teh aya keneh kitu eyang upami aya keneh di mana sareng kumaha kaayaanana cek Julaiha para mitra telepas tina paneutupna soal eta mah enteng atuh aya keneh tur bisa balik deui ngan hidup kudu sanggup nyumponan syarat-syaratna lamun hidup teu bisa nyumponan kana syaratna moal bisa balik deui samalah hidup bakal mangih kasusah leuwih ti misti rupi syaratna teh naon eyang Julaiha nanyakeun syaratna ari si Uded nyanyahoanan pokna teh biasa we aku cece syaratna mah rurujakan sapertos rujak kalapa rujak asem rujak hiris rujak tomat rujak petis cik si Gino yang ngisirikeun para mitra sadaya lantaran si Uded nu ngajawab bari nenggel kana tonggong si Uded waduh sia urang ajar sia wani-wani nambalang saha sia teh nyanyahoanan sia kunyuk rabun hayang disapa ku aing dikira aing tukang jarak aman gitu sok kana rujak hiris rujak betis ngacadong sia bontong pipiliun ngomong bari nage ieu mah urusan aing jeung buyut aing nu ngaran Julaiha nu nitis ka Basuma nyentak atuh jep si Uded jempe rupi kitu naon syaratna teh eyang Julaiha nanyakeun ai perkara syaratna mah moal dibejakeun ayeuna engke ku eyang rek dicaritakeun ka buyut eyang ngan wayahna ku hidup kudu dilaksanakeun lamun nu jadi anak hayang balik deui tur hidup bakal pinangih jeung kasenangan kabawa jembar kudu jadi anak geus sakitu eyang rek undur ngan amanat ka buyut eyang si nya biki ngabantu kana kasusah hidup mangga eyang ku abdi didugikeun ka buyut eyang cek Julaiha bari sasalaman kitu deui si Uded jeung si Gino pipilueun sasalaman krejet Basuma kekerejetannya bentak kalawan ngareret ka si Uded jeung ka si Gino ai geuning aya tamu tos lami ujang Basuma nanya atuh sopan sabab geus sadar eyang temal Uded nyebut eyang ngapedah Julaiha nyebut eyang padahal Julaiha menyebut eyang sotenan karunitis ka Basuma aya priyogi naon ujang teh tuh aya priyogi naon eyang kupun biang teh piwarang ngarencangan ieu cece hawatos teh ngarencangan pisan soalna teh temal Uded pok ka si Gino ge mairan cuman ngabdi ge miwalang ngarencangan nyeuneu waduh sawios ujang ngarencangan sagala daya abah balik bade mulih we ulah hariwang ku jeuceunakeun ayeuna mah aya abah di dieu kemun abah teu aya rencangan ku ujang cek Basuma seolah-olah ngusir manehna ngarasa teu jongjon moal wangsul abah jalaran di piwarang kupun biang atuh abah bade ngiring ngarencangan nuhun anu aya janten ceceregreg ari seur anu ngarencangan mah tema si Uded teu daek bali
Sawios Abah jalaran sanes anu salangkung ieu mah putra tetanggi tidinya ti palih kaler. Biasa nama ibuna nu sok ngarencangan abdi teh mung ayeuna ku putrana. Jang udejung kaditu bisi rek daang mah nyokotan we ku sorangan. Sanguna dina gantungan deungeuna dina bupet. Cek Julaiha teu hararese. Si Ude jeung si Gino kadalapur tuluy dalahar ongkohan geus teu asa-asa. Waktu si Ude jeung si Gino keur dalahar Julaiha pokna deui. Bari ngareret ka Basuma nu keur ngasupkeun keris kana sarangkana. Name teh Abah katitisan ku karuhun guru Abah pami teu lepat mah jenenganna teh mah walang sungsang Abah. Geus mah lain walang sungsang walang geni meureun karuhun guru Abah mah. Ai sumuhun walang geni. Kumaha cenah ceuk eyang geus sugan aya amanatna ka hideep. Muhun ngabitana mah naroskeun aya naon eyang diangkir atuh kudu jadi buyut nya ku abdi teh disangemkeun we abdi teh nuju meunang ka tagiwuran emutan tina perkawis ka icalan pun anak parantos sakitu sasih teu aya mulih-mulih. Kumaha ceuk eyang teh cenah. Saur eyang teh muntang tulung we ka buyut eyang ku eyang dibantu ti alam suci. Insyaallah kege moal burung balik ngan kudu nyumponan syaratna. Lamun syaratna ku hidep di cumponan pasti anak hidep bakal moal burung balik deui kalawan hidep bakal manggih kasenangan. Tapi sabalikna lamun syaratna teu dicumponan anak hidep moal bisa balik deui kalawan hidep bakal manggih kasusahan. Tah kitu lajeng ku abdi ditaroskeun dupi syaratna teh naon eyang? Naon wae cenah syaratna teh euy. Nah perlu rurujakan antanapi kumaha? Basuma tuluy teu. Saur eyang teh moal waka dibejakeun ayeuna engke we rek dibejakeun ka buyut eyang. Ngan ku hidep kudu dicumponan lamun bener-bener nu jadi anak hayang balik deui. Ceuk Julaiha nerangkeun sakumaha caritaan ti eyang walang geni nu nitis ka Basuma. Di dieu sigana pitapak Basuma geus rek-rek mimiti hasil. Manehna masang pitapak alias senteg. Nya eta rek nyenteg Julaiha teh. Digiring lamun lauk teh marek diasupkeun kana bubu. Geus dina bubu mah moal bisa walakaya para mitra karinewak. Pon kitu deui ayeuna Basuma usaha satekah pola pikeun ngalaksanakeun sing sakur kahayangna. Nya ari geus aya amanat kitu mah ti karuhun. Kudu ditarehakan ku uwa insyaallah kalawan uwa rek munajat sugan aya ilham ti eyang perkara syarat-syaratna. Da uwa mah teu nyaho naon syaratna aduh euis geus aya katerangan kitu mah ti karuhun guru uwa. Sing regreg ulah leutik hate ulah aya kasieun aya naon-naon mah uwa nu baris ning hareupanana. Tah kitu nu matak oge. Sing tenang we ayeuna mah. Tong boroning nying hareupan manusia deui dalah bangsa jurig dedemit ganerwo ulah mah biasana diburak-balik ulah manu kitu teh. Komo ayeuna ulah dibereng nginjem parabot pusaka kudu jadi guru. Mangkaning parabot pusaka ampuh luk 7 teh keris ieu mah. Tong boroning disudukeun ka manusia atawa ka bangsa jurid jeung dedemit. Ka bangsa ganerwo cacakan ku ditemongkeun ge bari nyambat eyang walang geni. Kesting alaprek atuh. Kawas nu direrab ku seuneu marukan teh. Ceuk paribasana pusaka ieu mah. Disudukeun kana gunung bisa urug, dianclomkeun kana sagara bisa saat. Nah memang wage saacana dibereng nginjem parabot pusaka mah. Sok rada mangsar mingsir lamun tepung jeung bangsa jurig atawa dademat dedemit jeung ganerwo teh. Ngan teu we ulah malumpat, tapi ayeuna mah sanajan tepung jeung jurig jarian ge jeung dedemat dedemit moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas ulah teh. Ceuk Basuma ti ditu mah ngagedean hate Julaiha bari sompral omonganana. Ngaso heula para wargi anu mulia, ngaso heula ngaso. Harita para wargi Basuma panjang lebar cumarita bari masang pitapakna. Ti ditu mah ngagedekeun hate Julaiha bari rada sompral omonganana.
daeta boga gunung panangeuhan boga keris Luk 7 ti guruna nu disebut keris Kebo Ijo. Nya nuhun we atuh ari kitu mah uak kang abdi mangaraos regreg teu kitu ge kasaha deui abdi nitipkeun diri atanapi nyalinung ari sanes ka uak mah. Komo ieu abdi hirup nu ngelis teu sanak teu kadang ceuk paribasana cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh kasintung kalapa. Atuh sangem dina sisiniran teh mah geuning kitu disebatkeunna oge liuk dengan liuk lain jauh ka indung bapa ceuk Julaiha. Atuh puguh ku ngadengena caritaan kitu ti Julaiha hate Basuma asa bungangang tur boga kayakinan pitapakna baris kasanggut atuh bubukna baris diasupan. Mangkaning ieu mah para mitra deleg mitra sadaya atuh kalebetna ge deleg cenah ieu mah aduh atanapi lauk emas bawa-bawa kancra ieu mah cenah kitu. Kancra teh si kumpai para wargi atuh harita teh manehna boga kayakinan yen Julaiha daekeun dikawin. Teu lila si Uded jeung si Gino nu tas dalahar teh ting torojol gek dariuk gigireun Julaiha. Nah parantos deui daang teh ujang ceuk Basuma bari ngareret. Tos bah da abdi mah dirorompoke terageungna da teh mung tos warga we asal tos warga apa sareng dia abdi mah paling ge sahuap-sahuap gitu. Hehehe pinter si ujang mah. Ya sararea ge asal warga ujang sareng deui ngahuap mah sahuap-sahuap. Duh dari warga lirenya. Sumuhun bah pamijeu Gino nganjeunna mah pamina da teh teu pati anjing temal si Uded bari hehehe bari nunjuk ka si Gino keur kitu di luar sada anu kaketrok kana panto sararea curingha. Saha? Tanya Julaiha rada tarik bari mencrong kana panto sedang nu kaketrok kana panto teu nemalan. Saha cenah euis? Ditanya teu nemalan pira ku ririwa onaman mah. Saha nu kaketrok kana panto teh manusia lain. Ceuk Basuma bangun ambek. Tapi ditanya ku Basuma tetep teu nemalan kalah keketrok deui. Sinjang Uded pangneam nempokeun bisi barudak nyingsieunan. Maklum barudak di dieu mah sok balalangor, ceuk Julaiha teu hararese. Si Uded ngorejat nangtung. Tuluy ngalengkah berai panto dibuka ka sampak aya nu keur ngajejentul dina golodog. Bari nonggongan katingalina masiga awewe. Saha teh? Tanya si Uded bari mencerong. Kunyang awewe nu ditanya ku si Uded nangtung tuluy malik si ganu asa-asa lalaunan. Lenyap hate si Uded ngalenyap ningali awewe sidik rupana sabab sarupana karungkupan unu ngarumai ka hareup tuluy atuh kumanehna disingklakeun ka tukang kalawan ciciri hilan si Horeng Tunjung Sari Ratu Siluman Orai Sinukvea. Wah, juring! Si Uded ngagoak bari bertak lumpat ka jero. Kedabut labuh ngarumpak Basuma. Puguh we Julaiha jeung si Gino ge harita sarieun ningali bebeungetan Tunjung Sari matak pikasieun. Sajabati koromod teh kulit beungeunna malelekat. Jerit Julaiha ngajerit bari lumpat ka kamar jeung si Gino. Ari Basuma kokosehan katindihan ku si Uded. Mangkaning awak si Uded betekok si gagateu sakuat tanaga Basuma ngagulitikeun awak si Uded. Korejat Basuma ngorejat kalawan nyokot keris Luk 7 analanana atuh nu ngaran si Kebo Ijo. Atuh dereg-deg si Uded lumpat ka dapur bari bujur di sadap prat-pret-prot datang ka dapur nuruban maneh ku teh totolombong gede. Ciri hieu Tunjung Sari seuri bari ngajanteng dina lawang samalah make gegetret kana buuk nu gimal. Barang harita Tunjung Sari seuri ngahihi atuh Basuma nyarita deui. Setan sia. Nyingkah sia dikira aing rek sia deuleu. Nyingkah deuleu. Lamun teu dek nyingkah pasti raga sia hancur ku ieu pusaka deuleu. Ceuk Basuma bari ngacungkeun keris. Da puguh ngaranna ge siluman batan sieun atawa nyingkah. Kalah ciciri hilan kalawan nyarita matak nimulkeun pinapsueun. Kaula ge yeuh teu sieun ku Andika masanajan di dieu. Andika gableg pusaka da moal mempan. Yeuh moal teurak ka kaula mah. Eta mah lain ge keris pusaka tapi cocolek delan deuleuh.
boga ilmu nanahaon sia kutuk beluk teu sieun beuleu ye sok sia Anika boga ilmu naon ngomong nyebut teu sieun ku kaula teh sok ya boga ilmu jampe-jampe harupat sia gera gede gera lumpat gera dagang dage gera dagang kupat sok sia nyingkah rek nyingkah moal sia kaula moal nyingkah sabab kaula bogoh ka Anika hayang dikawin ku Anika kaula teh tema Tunjung Sari make nyebutkeun bogoh tur hayang dikawin ku Basuma ngaso heula para mitra anu mulia ngaso heula ngaso para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng kumaha atuh Basuma sabada manehna ngadenge caritaan eta anu dihareupeunana nyebutkeun bogoh tur hayang dikawin cenah ceuk Tunjung Sari teh Basuma nafsu harita bari nyarita kurang ajar sia rasakeun ieu ciat Basuma tambah nafsu nyolodorkeun keris ka hareup burinyai sebrot tina tungtung keris kaluar seuneu nyebrot ka hareup lir ibarat anu keur ngelas we cenah para wargi Tunjung Sari karah cicirihilan geus kitu manehna nunjuk kana keris bari ditiup dadak sakala eta keris nu keur dicecekel ku Basuma jadi orai hideung puguh Basuma reuwas gancang ngababetkeun orai gebro kacalomari mainan hancur pamikirna jeung pangrasana Basuma mah ngababetkeun orai hideung padahal ngabebetkeun keris nu mata kacalomari mainan peupeus ge padahal ukur titinggaliana manehna wae siga nyekel orai teh tidinya Tunjung Sari nunjuk kana coet parumpuyan kalayang coet ngalayang gejret ninggang kana sirah Basuma atuh buuk Basuma pinuh ku lebu ngan hadena we ruhakna geus pareum lamun masih kena aya ruhakan geus kacipta meureun buuk Basuma teh hurung barawargi Tunjung Sari ciri-ciri hilana seuri malah ma ayeuna dibarung ku anjing babaung pipireun Imah Julaiha sorana melewung mepeuskeun jemplingna peuting geus kitu kalayang rantang nu dieusi ku cai ngalayang siraheun curulung caina ngucur kana sirah Basuma atuh puguh we Basuma teh kontan harita ge ku yumus para wargi sadaya harita teh Basuma ku yumus beungeutna ludang ledong ku lebuh kacaian atuh Tunjung Sari harita para mitra sadaya ningali kaayaan kitu mah beuki suka cicirihilan kalawan pokna aki-aki cirigis ya aki-aki bau hayam sia deuleu teu gablek cecengos ari sia montong gede sungut sia montong sompral teuing omongan teh deuleu rasa maneh boga keris dianggap parabot ampuh ya nu kitu mah ceuk kaula ge lain keris tapi cocolek delan teh nyaho Anika ya delan teh lamun di dieu mah tarasi deuleu dasar aki-aki belegug sia aki-aki belegug si bau hayam si bau badot teh deuleu aki-aki budaong sia tadi nama kaula ka dieu teh hayang nyeuseub getih Anika ngan moal waka ayeuna bisi Anika loba keneh kapanasaranan jeung pasti lalakon sararea ponok nu mata kaula moal waka nyeuseub getih Anika ongkohan kaula can tepung jeung saurang lalaki nu dipake genah panasaran ku kaula tiba heula samemeh kaula undur ti hareupeun Anika kaula rek amanat pangbejakeun kanu aya di dieu lamun hayang boga deui salaki ulah kanu saluhureun umurna komo kanu geus aki-aki mah kuria katempuhan ngawaragadan ya atawa entengna ayeuna kawin isuk dibawa jajaluk kitu tah cek Tunjung Sari rada panjang lebar tur ngajejeleh ka Basuma harita teh para mitra sadaya anu teu samenit-menit acan Tunjung Sari harita teh sakiceup leungit tanpa lebih ilang tanpa karana di hareupeun Basuma cungungung anjing babaung beuki lila sorana beuki melewung siga anu ngajajabkeun ka makhluk siluman Tunjung Sari sanggeus Tunjung Sari ngiles Basuma ngagegero Julaiha nu keur ngadedempes di kamar bari ngadeg-deg beungeutna pias kelir kapas. Euis, geura kaluar euis. Geus eueuh ayeuna mah setana ge.
tong sieun-sieun da geus eueuh lah. Cek Basuma kuniang Julaiha nangtung tuluy ngalengkah rek kaluar ti kamar. Tapi geus deukeut kana panto kamar eureun siga nu asa-asa rek kaluar teh. Sok sieun makhluk siluman aya keneh atawa datang deui. Gero Basuma ngagegero deui bari mencrong kana panto kamar nu nutup reket. Euis, sok geura kaluar geus eueuh ayeuna mah. Laras tos teu aya, cek Julaiha nanya ti kamar. Nya geus eueuh. Sok we tingali ka dieu ku euis. Moal nya digegero di tita kaluar ari aya keneh mah setana. Temal Basuma. Geus kitu mah brai Julaiha mukakeun panto tuluy ngelol heula. Siga nu cangcaya kana caritaan Basuma. Geus sidik eueuh manu dipikasieuna kakara kaluar kitu ge. Bari suku masih keneh ngaroroncon. Teu lila si Gino tas milu nyumput di kamar teh norojol kalawan nanyakeun baturna ka Julaiha. Nyonya nu mi ngunet ngamana no uing inu. Ari Jang Gino ngadon nanyakeun ka Cece. Kapan Cece nyumput di kamar jeung Jang Gino? Waduh pijang Uded ka mana nah muli? Cek Julaiha nanyakeun ka Basuma. Tadi mah katingali kuat teh nyumput ka dapur tas ngarumpak kuat teh. Ngandu ka teuing terus balik teuing nyumput di dapur. Temal Basuma para wargi sadaya. Ciing Jang Gino tempo ka ditu ka dapur lamun aya ka dieu kitu cek Cece. Geus eueuh ayeuna mah setana oge. Cek Julaiha Leo si Gino ka dapur tuluy ngagegero laun bari culang cileung. Ngunet nyumut ni mana maneh teh? Jong geura ngaluar atuh. Geus eueuh nyulingna oge. Kuniang si Uded kaluar tina jero tolombong. Harita teh para mitra sadaya ngaso heula. Ngaso. Para mitra kaum dangu. Kuniang harita si Uded para wargi sadaya atuh kaluar tina jero tolombong. Sirahna pinuh ku Huut sabab tolombong dieusi Huut. Atuh si Gino jeung seurikeun pokna teh. Uded, eta hulu hilaing minuh ku Huut. Aduh heueuy sira dewek pinuh ku Huut. Eueuh ieu mah juligna euy Gino. Cek si Uded bari marsihan buuk pinuh ku Huut badag. Wah, ayeuna mah yuk urang kajelok deui. Tema si Gino bari ka jero ditutulkeun ku si Uded. Ari Jang Uded tas di mana teteh? Julaiha nanya bari tangga. Ari nyumput di dapur ceu. Tema si Uded bari gek diu. Ni Uded mah ngadot nuluk maneh ku nolombong nya. Tinggalna ge minuh ku Huut. Cek si Gino bari nyerengeh para wargi sadaya. Wah, nyaan abdi mah asa nemean ningali makhluk saperos kitu. Meni mata kapikasieun, mata kukurayeun. Kirang-kirang nama abdi mah matak baluas, ulah-ulah ngelepek. Buuk katingalina semu gimbal, kulit beungeut malelekat, panon semu beureum. Moal anu disebat juri guris mah kitu wah. Cek Julaiha nyaritana rada maruringis. Sugan juri kuris euis. Jawa ge sakieu kakolotanana kakara ningali makhluk kawas kitu mah tuh. Cek Basuma majah teh kakara ningali. Pada hati keheula kungsi tepung basarek maluruh mayang sari kalembura Cisengken. Malah majeng si Jupri katut si Kewon. Tur kungsi tarung jeung eta makhluk siluman nu katelah Tunjung Sari. Geuning tiasa teu aya uah dupi ku uah nemeh teh di kumaha. Cek Julaiha bari neuteub sedeng lomari mainan mah kacana ancur can kareret. Nya disiksa we ku amatuman atuh. Ngan lain disiksa digebugan ku leungeun tapi ku kaampuhan pusaka ditojokeun ka manehna. Kaluar seuneu tina tungtung ieu pusaka. Tapi ka makhluk nu bieu kuat gara-gara bragan atuh kabuleun sakujur awakna. Ku seuneu da lamun lain uah nu nyingsieu jeung hareupanana, yah duka teh teuing. Kumaha meureun? Satuluyna sarerea ge hadena we dising hareupan ku uwa bari boga ieu keris pusaka. Ngan ieu we kaca lomari ancur euis.
cek basuma kawas nu heueuh majah teh makhluk kami siluman teh direrab ku seuneu nu kaluar tina tungtung keris bari nunjuk kana lomari mainan waktosna seep dugi ka dieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung nuju dueuna nyaeta Harusiah Tunjung Sari.